Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Zaki Bahrul Munawar. Abdi ti kelas 10 IPA 5. Abdi bade ngawawancara pun rama namina nyaeta Rasmin Am Saripudin. Abdi bade ngobrolkeun ngenaan pertanian. Kumaha cara ngolah lahan pertanian teh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian nyaeta sawah kanggo pare nya. Jadi ngolah pertanian teh di kawitanana nyaeta penggemburan tanah nganggo kalau upami kapungkur mah nganggo luku anu sebat ngabajak teh. Jadi tiasa nganggo kebo, sapi, sareng sajabina. Tah ari ayeuna mah ku sabab tos modern jadi nganggo teh nyaeta traktor bikin penggemburan tanah teh. Traktor diolah tatras tas gembur samemeh di tanam teh nyaeta nyiapkeun heula pembenihan kanggo bibit gitu. Terus santas bibit siap tanah dirarata, pas dirarata nembe si tanah teh dicaplak. Nyata caplak teh nganggo pola tanam. Jadi ngatur antara jarak dapuran pare eta gitu. Terus tas dicaplak nembe di tandur gitu ditanam. Supados tanamanna subur dipasihan nutrisinan wae. Tah ari di urang mah kebiasaan di Karawang gitunya petani teh nganggona teh pupuk-pupuk anu kimia, jadi sanes organik. Kimia teh aya pare aya sanes pare punten, aya urea, SP sareng Konska. Jadi anu ngandung unsur harana teh nyaeta nitrogen, kalsium, fosfor sareng fosfat nyata. Biasana kan di lahan pertanian teh sok seueur hama nya. Kinten hamana teh naon wae, Pak? Seueur hama anu nyerang pare teh di antawisna nyaeta anu paling katingalina mimiti tandur tah nyaeta keong mas. Aya geuning keong mas gedung nage di Taman Mini. Eta teh salah sahijina anu ngaruksak pare samemeh jadi teh tos dipungkas ku hama keong. Terus aya oge berit, terus upami tos ageng biasa aya kupu-kupu, wereng, lembing, sareng ngrupikeun ulat pare nyaeta anu urat garayak teh anu ngaruksak kana batang-batang pare. Sareng sajabina lah seueur pokona mah. Terus obatan sok kanggo obat naon wae? Nah, upami obat-obatan mah seueur tina produk-produk pertanian teh. Jadi aya mangrupikan abamectin, supermectin tina kandunganana. Sareng prosepa sareng sajabina lah seueur pokona tina kupu-kupu kanggo hileuna sareng sajabina. Ari nyemprotna teh sok sabaraha dinten sakali? Tergantung serangan hama. Upami serangan hama na seueur tiasa per 3 dinten 4 dinten. Tapi upami rada serangan hama na kirang mah bisa 10 dintenan lah gitu. Ieu kan biasana sok dipanennya. Lamun per hektarna teh sok kenging sabaraha ton? Rata-rata di Karawang mah antara 5 sampai 6 ton. Jadi ya tos unggul lah sakitu ge 5 6 ton teh. Upami daerah sanes mah tiasa sampai 7 8 ton ge tiasa gitu. Terus lamun hargana sabaraha eta per kilo? Harga tergantung musim. Biasa upami musim panen raya tas standar namanya enta antara 455 ribuan lah. Upami jarang panen teh jarang-jarang gitu anu panen di daerah sanes eta tiasa mencapai 5.000 langkung gitu per kilona. Eta biasana kan sok aya pare nu digiling jantan beas. Upami kitu kumaha prosesna, Pak? Oh, proses penggilingan pare eta. Jadi pare supaya tos dipanen nah nembe dipoe di lamporan, diamparkeun gitu tas kinten-kinten setengah dinten upami panon poena iyalah panas gitu eta setengah dinten gitu biasa diangkat. Tapi upami rada kirang panon poena kirang panas biasa sampai sadinten nembe diangkat. Terus diangkat dilebatkeun ka gudang penggilingan pare. Terus dilebatkeun diendapkeun heula lah supaya rada tiis nembe naik ka mesin molen pikeun dikelupas atanapi di
pisahkeun antara kulit pare sareng gabah beasna gitu dikupas di mesin molen. Nah nembe tas mesin molen lebet ka ayakan teh pikeun memisahkeun antara anu masih aya kene kulit parean sareng anu tos teu aya kulit parean. Anu aya kulit parean naik deui ka mesin molen pikeun dikelupas deui. Tau upami anu tos janten beas masih aya kulit arian kene lebet ka mesin ici pikeun dibodaskeun. Tadi mesin ici nembe dibodaskeun kaluarlah beas gitu. Ari eta nama nanti anu kulit arina teh janten dedak atanapi hut halus gitu, hut lembut. Eta ge tiasa dipakang ternak. Tau upami anu tos janten beas nembe eta di karungan, tiasa di karungan 50 kg, 25, 20 kg atau 10 gram sareng 5 kg tergantung pola pemasaranana gitu. Oh gitu nya panjang oge nya prosesna. Muhun memang Mantap, panjang seperti Hatur itu. nuhun kangge waktuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.